Aduh, sawah buah-buah saat deui ya mah ye. Aing kudu ngabagi jeung si kabayan sudi najis. Paling teang ka ditu ah. Tuh. Wah, sawah kieu mah Wah bener Sakieu mah kurang kuduna banjir TKB kuduna mah aing kabagianna. Yang keueup loba cai teh kabagean ieu si kabayan ieu mah da. Siga dipengkolkeun ieu teh laput-laput kuduna mah laput sakieu tah. Tadi itulah coba teang ah. Nah, sawah teh garing ieu di galengan oge. Oh no. Nya aing oge bener ieu mah. Pengkolkeun kabeh kanu manehna euy. Cek ah. Nya cek urang oge euy. Kabayan ieu mah goblok tuh nya aing teh kabagian. Aing penet. Nah, kieu mah pan aman. Oh, kalian sih aing. Aya si Dulo. Dulo, Goblok kabayang lah. mana kenaon Dulo? Iya, Pak, tingali, Pak. Cai si Gemeri mana mah Wah, ada Mang. Alhamdulillah. Iya, Pak, tingali atuh sok kita mikir kumaha si kabayang. Sawah urang teh lega hampir 50 hektar. Ai cai kur diberesa. Oh no. Ai nahaon sakieu mah kur diberesa. Cai ini mah mau ge mahi atuh sawah sarga kitu, Bah. Ya heeh tuh bener si kabayan terus tunjung nya budak teh. Kumaha tuh? Kadang suara eta kitu. Saya mah polontong wae bah ka urang teh ting kumaha cikan nyawa sia teh mah. Bang namanya dendam ka mana bang kabayan teh. Aing ka aing teh ciga nu ngajak pasia wae. Apa rek ka mana atuh? Nah, nek kadinya nek sauk ah. Oh kade di galana di Bupang jeung si kabayan teke we. Heuh gelang-gelang panekikeun. Heeh. Nek cepat nek digulingkeun bae kurang ku abah. Selek doan. Siap. Abah nek pamit lain nama. Oh kade pokona mah mun aya si kabayan kumaha abah rek dikumahakeun ge lah. Abah rang kadek. Eta setuju pisan. Siap lah. Deketan heula eta na kade. Wow, orang-orang seukeut kieu tinggal eta tuh. Dibalik atuh gitu. Subuhun tuh mun abah abah. Ya, mangga bah. Sok mangga hati-hati ya bahnya. Kade lesang bah aduh. Bener ya, Bra. Nya kan ke dieu. Seur geuning banget. Banget hayang tarotong eta Ya, non ya. ya. Oh, mangga bah. Siap mangga. Ya mah bini hage lain bini aku setekan aja bukarade ya kebunna Itu kanganan kebon sampe, kebon jagung apa? lain singkong Kebon sampe. iya teh kebun tehnya dicita-citakeun mah Pun tulungan pun. kade atuh kade ayo naik bro dicita-citakeun mah hayang panen di luar kanganan euy kanganan hayang teh ieu nu teh Oh, tolongan atau put? Aduh, Asalan aduh. deh kan. ayo baca itu ditutup. Tapi mau lihat pengurus itu ya. Woi, Put, kanan naon? Abah. Gitu nggak bahas kebon gitu. Emang kunaon kebon makin dibahas kurangan cai kan pun itu. Wajar kan halodo atau kurangan cai gitu atau udah bingung kan gitu. Anak aku tuh formulasi satu sama namanya kadang di oh tadi ke orang panggil di situ dulu pengen cai kunaon gitu. Eta si panyaluran cai teh parebut ning Surabaya ke Surabaya gitu. Surabaya. Bukan bangun nama namanya di situ bangun ke Surabaya bener bangun China. Oh gitu. Masih juk teh juk urang naik itu lah abah naik itu lah. Ya, aduh Put. Kalau kanan teh naon? Ningali. Naon mantak ngul. Juk teh yang cai ka itulah. Enggak apa capek kena di juk teh yang cai.
Buru bisa dipenat deui. Udah we banyak we. Geus ka itu. Oh si kabayan dasar badedan. Iya. Ayo make labu sagala tadi jadi era aku si Apu jeung si Anan kau kemana jalannya ada ngajel. Duh. Anjing. Oh no! Jungku siga mau dana si Asep. Alah sekarang aku kan jeung si Asep. Pagi-pagi gini, wah potong udah lumayan lah. Tuh siga si Asep Cep pada kieu. Kain gede ayeuna mah euy. Sawah ya. Gede. Sawah nu amang di ditu bakal pembacaian itu carana mah. Sawahna Sebelahana. euy handap. Ih. Naon dari sila ieu? Oh no! Mau eta naon deui? Amang ngaitan suku Asep. Tuh jalan cai anu katen dewek ditutup ku si dua. Nama tuh. Oh no! Ih, atuh masuk serang tuh. Si eta mah lain ngajak ribut wae ngajak pasya wae. Tuh, Kenalin nang tongkan. Makan tuh mana? mau. Aduh, kebayang eta Oh kunaon. no! Bunga cia naon? Abuh aing teh panan. Oh, labu. Aing teh kababean kali. Wah, poin masakeun teh cocok poin tah. Antep poin cocok tah. Mau berek pisan kan. Bang aing si kabayan lah tah poin mau berek cai lah kali ya. Aing teh kababean. Ih, goblok. Sia kumaha maksudna ya aing mah gede penet goblok. Sia nu mana caya aing nya teh aing kebagian. Anjing. Dia omong. Kumaha ieu caya aing bikin tadi kebagian. Eta cai aing mah gede penet atuh ku si lain. Sia mah harap deui eta kok segede kitu. Aing teu kaharap ih. Sia aing cai aing mah gede penet ku sia. Hewa, kumaha maksudna ieu? Tuh, tadi ku siapa badak gitu atuh. Badak penduaannya kamu si Apun ieu teh. Ku si Apun ku aing cocokan. Kurang kumaha teh aing tuh 50 hektar dekat caian. 50 hektar di mana? Di mana 50 hektar? Eta teh astagfirullah. Anjing polohan tong sia. Anjing. Sia. Ayo. Oh no! Ingat salah. Baris apa ya? Kut. Dulu ke dalam bisa kebayang. Ayo tuluan nang pisakeun. Ayo turun. Oh, ayo urang tuh tinggal. Ayo namanya sekali. Ih, ayo potong gas ya ih. Satu. Wah, ini kain siapa lah, woi. Siawan nih kayaknya kali ini. Mantap si awak kawan nih si kolot. Baik saya mah. Baik. Semua. Udah. Sama yang gas. Bos. Kangenan bawa itu. Kan saya mau urusan akut lah. Lain ke sawah buat kalian. Kalau di perbuatan sana. Ayo kebayang ayu. Ini kan. Kita bersihkan baju nih, bawa gitu. Kira cai.
Dia nutup aing mah Pak daripada nanganin geus ieu kurang kan kurang teh. Berarti nu tutupnya ini. Jangan ada geus tutup. Ieu urang bukakeun. Naon eta? Cai aing ditutupan deui. Oh kan urang kabagean ieu. Anjing. Lila licik Ada lila kok aing manihan dijieun cocok. Oh gitulah. Kalau saya tak udah mana? Ya Allah, buat lah. Kita budak mana, Put? Put. Ya, ada bapak nak cicing nih. Budak mana sebenarnya? Apa ini? Budak itu mah. Kamunya eta. Mun minta bapak nak cicing wae deui. Udah ka urang Boga bapak jeung amang teh bara lengting asep dijieun cocok ieu. Bade edan.